Sol Sampa, Gak Sepele. Assalamualaikum Baraya. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Aduh, pagi-pagina kurang rada ngedumel lah ya, ngedumel. Saya mah suka heran, asa teu bingung, asa teu asup pikir. Kanu sok mariceun runtah di sisi jalan, khususnya runtah pemper budaknya. Nah, teu boga pikiran atau emang pas pembagian otak teu daratang, teu hadir jadi teu kabagean. Mun mariceun pemper budak tibang dikeresekan atau di karungan dipikeun sisi jalan raya, pan eta teh teu alus merenya baraya. Kumaha lamun batur karujitan, kumaha lamun batur jadi panyakit saha nu deuk mawa ka dokter. Tong gitu barayanya kanu boga sifat gitu, kelakuan gitu ti ayeuna mah rada stopnya meuceun runtah kasih jalan bajeng runtah pemper budak. Aduh gareuleuh. Ieu mah mung ngelingan we nya da aya jelema mah kudu pada ngelingan da lain urang ge lain jelema bener. Kan cuman atuh rubah kasih sifat kelakuan goreng teh nya hawatos ke batur sakitu we ngedumel dina pagi ayeuna mah. Selamat menjalankan ibadah puasa we pokona sing lancarnya sing arageng milik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olabkeun.